jajaka kene hayang rana hayang bunghar hayang kawin ngalepek kurana cenah ngalepek teu make esen alah kurang esen lah aing ditikung euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pastilah Lur. Pasti ngerti lah lamun geus kieu geus jadi biasanya. Johang mah kadang-kadang bubuka teh mineng pisan dina mobil teh. Atuh. Ngaranna ge ngador kitu. Jadi ya orang koyer ngador ka hiji tempat kebenaran ieu nu ayeuna keur lumayan rada rame produksi baju anu lumayan rada rame ya. Urang sugan daekeun urang wawancara lain wawancara ngajak ngobrolnya aing wawancara mah wartawan pisan ieu mah urang ngajak ngobrol we itu perjuangan manehna nepi ka bisa jadi kieu teh kitu tanya urang ngajak ngobrol ke ayeuna mah kene di jalan ini teh daerah Cimahi yo kaki yo lumayan ayeuna teh sabab ke libur panjang nah pange jadi rada padat gitu ya anu penting mah mata kieu oge berarti sararehat masih bisa kena balawiri siga kieu ya. Siap, kok nama tong kemana-mana ya, tetap di ngador. Menuju lokasi ya ka asip tol Cimahi. Nah, jadi ayeuna teh Lur ka daerah Soreang ya. Ka daerah Soreang sugan cenah mah ieu teh ya bakal ngumpul oge jeung dulur sugan kaparengkeun parangi deui jeung dulur seniman terus anu keur di dinya nya cenah mah bareng ngumpul di dieu teh kitu tah di tempat anu tuju teh nya gitu. Wah, ini saan ini mah nya. Jalan. Pembangunan sekian berjalan pembangunan kota Bandung. Wah, mun bisa mah tuh nyeuni mah tadi dia tah di luhur dah. Beda anggaran oge nya. Anggaran yang sorangan mah cukup beta saimahan beneran. Doakeun. Pokoknya orang doa sing nya itu pan memperindah Jawa Barat khususnya kota Bandung. Nya perindah supaya teu patiting macet siga nama nyetak di taekeun laur apa
ting jalan naon gitu kan. Ya tuh dong. Ya bisa disebutkan 50% guys jadi tiangna lah tiangna. Ya Lur orang kayak ianya da bisi naon cenah ieu non ningalikeun ieu jalur pokoknya mah boy ieu mah da ngador atuh ngaranna oge nya atuh sakurut katingali ku sorot ya naon mana di ngador Lur ieu karek ieu tol ieu kara di non deket ka lokasi di saburan naon itu Gading Tutuka selama ya pokoknya mah ieu mah setelah jadi Simpang Baru cek seueur tah setelah ka kiri apa gitu seueur eta masuk ka bejaan wae tah seueur eta ya Jalan Simpang Baru belok kiri mohon pada sekali belok kiri lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri tuh ya guys nepi ka lokasi kurang ngobrol ya langsung kemana-mana kemana ya TKI mana lah di Ontrong ya ngador harus pakai manena pokoknya tinggal ya saha nu bari si tepungan dia nu pogana ya nu bae tah ieu tah ya semuan sih jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai. Damang. Nah, Kang Haji Heri, Asep Heri. Ya, teh kagungan kaos Sunda Extreme. Oh, ya nun. Assalamualaikum. Pasangan serasa. pengrajin kaos bunga dua anak jadi saling support. Juk langsung ya. Tinggali bacaan ada. Jajaka kene hayang rana, hayang bunghar, hayang kawin ngalepek kurana cenah ngalepek. Teu make esen. Alah. Kurang esen. Lah aing ditikung euy. Tah. Loba pisan ya. Alhamdulillah. Jadi kayak urang mah pona tong ka mana-mana tetep di channel manajemen ngador ieu narek ditanyakeun naha bet make non kecap-kecap atau kalimat-kalimat anu ya gitulah ekstrim. Cek iya teh gitu. Nah disebutkan kayak kaos Sunda Extreme ya kemana-mana tetap di ngador. Lur tadi teh pasti ngalinya iya ngan kema can iya nya pokoknya masih kene eta mah jangan si orang unggul jadi artinya yang grup atau yang manajemen unggul kemah kurang sugan yang sugan gitu ya kurang jieun model-model lain bisa aya nu perlu nah ya oke kemana-mana ngador ya Mang Ohang shooting mah kenangan kaos Sunda Extreme. Nya joki bere ieu. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atan tangan kontrak berarti. Kamu boleh nyangan wae tuh dah. Kayak batur di berean wae nya. Oh. Atuh
kamar kau yang bensin ya aduh ampun. Ya orang pakai terus tutup bola ini pakai Waji Siap. nah berdean ideana di mana jadi kaos Sunda ekstrim jeung iraha mimitina ieu teh Jantan kieu Mang hari kawit namanya kan sok hareureuy biasanya hareuy ningal video Mang Ohang oge anu kambing deh ya jeung Mang Anton eta kan aya bahasa cawoka eta ku abdi teh cenah teh daina kan teu aya bukan teu aya maksudna tacan aya maksudna tacan ningal lah gitu kaos anu cawoka nah abdi ngadamel nyobian gitu kan karena dina konveksi abdi nyali nyobian konsep anu benten kumargi ayeuna kan seseueurna kaos nu diarangi ku urang teh kan kaosna kaos ti impor kaos ti Cina nah hari khas Sunda mah kan pasti produksi dalam negeri ya gitu tapi ngemut kadinya ternyata alhamdulillah ya pasar masyarakat menerima nah lamun tinu penambihan jantan ekstrim kumargi Sunda ekstrim teh abdi hoyong cita-cita abdi teh ka luar negeri abdi teh hoyongna kadinya supados si namanya teh anu di luar negeri teh ekstrim kata-kata ekstrim teh abdi nyana ti luar karena bahasa luar iya. Supados katampi ku nu di luar oge dan alhamdulillah ayeuna tos satahun deh kang satahun langkung hampir 2 tahun ayeuna teh Sunda ekstrim tos dugi ka luar oge Taiwan, Hong Kong ayeuna bade ngintun abdi ka Amerika, ka Kanada gitu kan kumargi memang seni wisatawan anu kantos ka Bandung milarian kaos anu unik di Bandung atau lebih di Jawa Barat dacan menakan saurna teh saur anjeunna gitu alhamdulillah gitu jantan naon namina teh jantan alat kanggo mempromosikeun kata-kata Sunda gitu dari gambar mahnya sebetulnya puntennya abdi memang konsepnya nanti kata-kata ari gambar mah mungkin sama gitu kan ya tapi dengan kata-kata itu ada perbedaan nah gitu nah bener jadi alhamdulillah itu nyari jadi salah satu contoh si orang gitu gue cenah jadi contoh tapi yang penting mah alhamdulillah barokah kitu nya ayeuna terus nepi ka kitu nepi ka bisa ngaluarkeun anu nya masuk ngaluarkeun karya-karya anu bisa diakui atau nyadi ku luar negeri ya ayeuna tadi teh neraskeun Waji nanti ti iraha ari konveksi abdi tos lami ya karena 17 tahunan mung abdi ngabranding ti 2018 abdi ngabranding berarti bener kan wae jadi kieu sabenerna mah jadi intina lur Pak Haji Asep Heri teh bener-bener memperjuangkan anu aya dina ya jadi teu patah semangat nah jadi keun bae gebru naik deh sabab aya keyakinan pokoknya mah hebat pikir-pikirnya bang deketan kira kedeung ayeuna urang eta nya teh enak kayak kadang urang ngopi heula jahe kata nanya pokoknya mah kalian sakedeung jadi di 2018 ayeuna kahitung berarti ka ya 2 tahunan tapi hebat ledakanana tapi tong ningali di 2018 sabab naon tadinya geus 17 tahun tapi daya ledakna sigepung waktu tapi cegur langsung ayeuna saha atuh apa karena kaos Sunda ekstrim ayeuna mah kan kamari teh ningali kayak hak nasional bola Sule Narji Weni sari Bopak Isdahlia nah pokoknya mah ya intina dengan bangganya terus ningali makekeun bahasa Sunda bahasa Sunda di sana. Ya. Sanajan
kecap-kecapna rada ekstrim udah memang eta supaya dikanyahokeun gitu kan. Dah biasana kan anu biasa mah biasana kitu tara-tara nepi hayang udah tadi ge kan aya bahasa hayang ngandung hayang rana hayang nu badag loba hayang nu eta teu sudi ku sia kitu-kitu hayang kitu jajaka keneh coba bayangkeun dipake ku aki-aki jajaka keneh dan tenang maksudnya kieu jadi loba pesan-pesan anu non mau suka teh jangan aya message-nya aya tersimpan di dalamnya. Jadi kalau cekasana kieu lah mun aya aki-aki ye aki-aki wae atau nu geus teu lila teu boga jodoh make kaosna ekstrim make kawin atau hayang kawin atau jajaka keneh atau hayang rana atau jomblo teh teu ngeunah gitu hayang nyamu hayang ayo poin ya tah eta mah kaciri eta mah geus kawin pokona mah nuhun ka Haji sami-sami terus iyalah ya intina mah terus sami-sami non ngayeu barjeng kadieu teh anu kurang dayeu teh acara teh ngador jadi kali itu kadieu kama aing pas jangjina mah geus hilai teh kadieu teh geus hilai hampir satahun ya teu panggih jeung jeung Kang Asep nya pokona teu kemana-mana tetep di ngador teh ngador teh gitu ya mah aya ngador yuk isuna ekstrim siap hayang ge kaosna siap mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun pusing